mananya euy? Ieu teh ciri-ciri kan dia hilal teh euy. Bareng ieu tinggal sabaraha poe deui euy. Anu diantos-antos teh eueuh ieu mah geus lah. Eueuh euy. Karena udah budak sengklek. Pakadus ngererewas. Naon atuh pangaku ku bahaya tuh. Ya, karena atuh si eta nyekel termos kieu. Iya karena ieu nempuan hilal ya. Hilal. Hilal naon? Serangan fajar. Hari sia waras. Waras. Ini waras juga nu. Tuh. Hilal datang euy. Lah, mana? Tuh. Lah, dasar budak sengklek sama stres. Serangan fajar datang. Hei, serangan fajar. Urang dia ya. Kirim tuh, dikirim tuh. Waidak duitna. Ini benang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun serangan fajar. Hah? Itu si budak sengklek menang serangan fajar. Aing ge hayang atuh euy. Budak sengklek minta aing. Enak saja. Usaha dong. Bye. Hei, serangan fajar. Pakadus motret ge hayang. Abi mah resepna karangda anu gede bujurna manawi bada ditojos jos Nah, saya eta nu jos ah. Si budak sengklek mah moaling geus ka mana itu euy? Budak sengklek. Hey Pak, halo. Hey Pak Dihau Pak. Ka mana sih eta budak sengklek mau moaling geus? Eka TPS rusuh. Nah, ka TPS nya mau moaling segala tuh. Ek noblos. Ngobrol saya. Ya nama dirasa. Ieu geus disariakeun itu TPS. Ini barang masuk masarangan nih, ieu enak noblosna. Lah kumaha sia we. Bye, rusuh. Halo guys, rekan-rekan Pakadus Motret. Saya mengingatkan kembali kepada seluruh warga masyarakat Indonesia pada tanggal 14 Februari untuk datang ke TPS. Kumacul? Jos Gitu nya rekan-rekan Pakadus Motret. Bye. Hai Mak. Anak muda jangan panggil aku Mak. Ini Rabi yang dipanggil apa tuh? Panggil saja aku Princess. Ini Rabi itu patut yang dipanggil Princess atuh. Tapi kan bae lah da urang keur boga pangabutuh di rayu we biasa. Ini Princess teh ya, kirain cinta Laura. Cinta Laura ge tulisan kene Princess. Udah aya naon ieu teh menira ruas. Jadi kieu nih aya harewas ieu teh ya penting pisan ieu mah. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Anak muda itu keur kosong. Pas bayar Bang Emok. Tok emok Princess. Kosong. Ngaran Princess emok atuh. Kosong. Nah kieu can kieu we atuh. Suang gawean atuh pakadus. Yang kumaha eta? Pakadus. Yo, siap. Kalau tekan aya pakadus. Tenan nih kumaya abi teh nuju ningali kebon kudu. Kumaha? Mana wi aya naon? Kan kieu. Pakadus teh pemimpin yang baik hati. Nuhun. Ayeuna teh aya masyarakat anu damang. Nuhun. Hayang minta tulung. Iya. Mana wi teh damang kunaon nih? Teh damang teh burut. Nah saha burut? Atul. Murang-murang keneh geus burut nya. Ada burut nyawatna teh. Badin. Eta hayang ditulungan ku Pakadus. Ya atuh panginten aya saalit panginten lah pangge ka ieu mah ka puskesmas mah berobat. Mudah-mudahan mah cekap. Amin. Nuhun. Sok lah abi da nuju ningali kebon. Mudah-mudahan mah ada damang we. Nuhun.
daripada dibikin ke anak muda mending ini dipakai. Aduh, iya duaan baik. Ya, Tuh Pak, ini lagi main ya. Pak Kadus mau tebak-tebakan. Ayo siap Siap lah, siap. Namun bisa. Tapi ayah Ian. Siap. Ayah hadiahan. Namun bisa jawab kayak diberi hadiahnya ke Pak Oh, Kadus. Nah, pertanyaannya, jus apa yang paling nikmat sebelumnya? Ah, gampang namanya. Jus. Jus melon. Salah. Naon buat? Jus kacang. Kacang baik siapa inget we karena kacang. Salah. Mau pikiran teh Jus. Jus tomat. Salah. Terus hangusnya 10 kali. Hiji deh. Nah, lamun bener tuh, bareng. Ada hadiah. Hiji deh. Jus rambutan. Salah, inget we karena kacang jeung karena rambutan mana emang. Ampun, sekarangnya nyerah. Menyerah apa lagi? Jawabannya adalah jus mangga. Nah, jus mangga Pak. Bener mangga. Yang apa? Ayam. Jus mamah muda banyak gaya. Oh, apa bener? Bagus. Kekeh yang karangda. Kekeh, Pak. Janda semakin di depan. Oh, pokoknya mah. Yang lain lewat pokoknya mah. Sok atuh kata-katana hari ini buat janda. Sayur nangka kurang gula. Biarpun kamu janda, aku siap ke KUA. Sok tewak. Kahiji. Newak ayam tuh. Ayam. Yo bangsana. Bangsana aja. Ya, artis kita lagi istirahat dulu, makan siang. Makan naon eta, Cul? Janda, Pak. Jando atuh. Oh, Ngan janda. sugan teh ngadahar janda. Urang ge hayang lamun janda mah. Enak kan janda, Pak. Jando atuh. Dianggo simpennya. Nah, nih. Sama kata. Tos bagian syuting heula. Aing keunah-unah. Kumaha tuh ya? Papar keneh? Heeh.